mitra sadaya mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangja official tiasa katampi kalayan kabingaan. Di waktos ka waktos, di dinten ka dinten, di bagian ka bagian, rengse bagian ka 18, ayeuna urang teraskeun bagian ka 18. Atuh cenah dina bagian ka 19 cenah para mitra, atuh mangja ngaturkeun nuhun oge ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangja official tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Salajengna ai kemang jengkol naon cenah Mang Jaya? Ieu para mitra Mang Jengkol mah ku sadaya merak kenyenyen. Merak kenyenyen para mitra. Aduh, merak kenyenyen kemang jengkol para wargi sadaya. Aduh, jengkol teh atuh pulen. Aduh, pulen para mitra saya jengkol. Aduh, mangga nyangakeun wae anu seneng. Mang Jaya kalau seneng jengkol para mitra, beuteung jengkol yang kita katuangan sarehat sadayana gitu. Gitu kan, ulah hartosna kateuingan para wargi, pemika teuingan sagala rupi oge nimbulkeun masalah. Kitunya ulah kateuingan. Mangga atuh kasarung kasayang mau karangan Kiliksa dina bagian ka 18 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Ieu dongeng sateacana dilajengkeun mangrupi sawangan wungkul para wargi hayalan ciptaan wungkul kitu. Bilih anu kasebat nami kasebit atuh tempat-tempat para wargi sadaya hapunten anu kasuhun sanes dihaja. Ieu mah mung saukur sawangan wungkul kitu. Mangga urang lajengkeun dongeng enteng anu judulna Kasarung Kasayang Maung upami teu lepat dongeng parantos dugi kanalika Mang Itok nuju ngobrol sareng Mang Lebe, Mang Ucin katut bah aoknya. Dugi kadinya nya dongeng teh upami teu lepat mah kitu. Nah, samalih adongeng-dongeng teh memper-memper atanapi ngadongengkeun perkara anu patula patalina sareng nyaeta basuri anu muhit ka siluman buta hejo teh kitu. Mangga urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Saterusna para wargi sadaya Mang Itok nyarita deui. Jadi kitu nya maksud Mang Lebe teh. Syukur pisan atuh lamun Mang Lebe boga niat kitu. Nya lantaran sanyana mah kuring lunta nepi ka saminggu lilana teh sarua wae jeung Mang Lebe nyaeta hayang neangan hiji kakuatan pikeun ngalawan kajahatan Basuri. Ari sabab kuring da geus nyaho atuh kana kajahatan Basuri teh. Horeng teh manehna teh hiji jalma nu sulit ati belang bayah. Mang Lebe. Tah, ka kuring ngaku-ngaku sobat medok rek ngajak silih belaan. Silih asah, silih asuh, silih asih. Ari kanyataanana kuring kalah rek diparapkeun ka buta nu diingu ku manehna sika sabelaan teh. Ari kuring nyahona kajahatan Basuri teh sanggeus Nyi Rustiah ngadahar ati pusing nu dijieun eupan ku Basuri. Kuring nyaho kitu sote ti hiji raja sasatoan nu ngaku ngaran Ki Juralit. Nah nanya ka kuring nyaho Basuri geus ngahakan korban sajalma teh nyaeta Nyi Rustiah. Hanya hal pisan. Lamun samemehna mah kahayang mah ulah nepi ka kitu kajadian teh. Buktina geuning urang lemur Cihanjuang make anu korban ku ayana Basuri teh. Da ieu nu mata kuring mah asluk-aslukan neangan nyata kaleuweung teh maksudna marek neangan kipayah kitu tah. Cek Mang Itok para mitra. Jadi lamun Mang Lebe teu percaya mah eta mah nyangakeun wae ka sadayana boga baok oge ka Mang Ucin. Oh, teu kitu yang Mang Itok. Oh, jadi ke ulah nya. Kuring derek nanyakeun ari nu disebut Ki Juralit teh mangrupa naon teh Mang Itok? Jeung di mana Mang Itok tepungna? Cek Mang Lebe penasaran. Malah Mang Ucin pipilueun nanya. Nya, saha teh Ki Juralit teh tok?
lantaran kungsi kadenge ku kuring mah raja sasatoan teh maung tari nu kapanggih ku Itok naon eta teh cing kuring bere nyaho nya nu kapanggih ku kuring mah Ki Jurali teh lanak bodas mang ari papanggihnya jeung kuring teh di jero nagara lanak kumaha lanak bodas kucannya ya lanak bodasnya kakara kuring mah saumur nyuhun hulu ngadenge yen aya lanak bodas sugan teh dina dongeng wungkul aya lanak bodas teh horeng jeung Itok mah geus tepungnya cik dongengkeun atuh tok mang resep ngadengena aya nu kieu mah yeuh cek Mang Ucin bari ngarekepkeun silana geus kitu pok ditempas deui ku Mang Itok heug mang heug lamun emang hayang ngadengekeun dongeng kuring sok baranungan ku kuring rek dicaritakeun lalakonanya kieu geura pangalaman kuring deui tidinya para mitra sadaya Mang Itok bari derek-dek ngadongengkeun lalakon waktu papanggih jeung Ki Juralit si raja lanak teh kabeh dicaritakeun ditetek nu kaliwat ti awal nepi ka akhir beres nyarita lalakon pok Mang Itok nyarita deui dah itu nu kaalaman ku kuring teh Mang Lebe Mang Ucin oge baok nu matak nu leuwih keuheul jeung ngunak-ngunak kabah suri teh nya kuring sorangan lantaran kuring rek diancam diala nyawa ku basuri tah si kasebelan teh jeung kulawarga kuring make jeung ngancam segala rupa si kasebelan teh marukana ai nyawa teh boga manehna nya kitu tah cek Mang Itok bari regot diselang heula ku nginum ari nu pangheulana nempas caritaan Mang Itok nyaeta Bah Aok ari rencana Itok narek kumaha carana ngalawan Bah Suri teh nah rek ditaragal ku kasar atawa rek kumaha da lantaran ceuk pamikir abah mah teu gampang ngalawanan nu muhit ka siluman teh hiji-hijina cara nu gampang iwati kuno mah lemur atawa imah urang kitu ceuk pamikir abah eta ge lain kitu Mang Lebe cek Bah Aok bari ngareret ka Mang Lebe ari nu ditanya gancang ngajawab nya leres kitu bah nanging duka ari pamanak Mang Ucin sareng Mang Itok mah cobi kumaha cing Mang Ucin hai kuring mah nya satuju kana pamikir Bah Aok lantaran memang hese atuh ngalawanan manusia nu ngingu siluman mah sedeng urang pan teu wawuh jeung siluman jadi hiji-hijina cara ngan kutumbal wungkul bari nenedak ka nu maha kawasa diibaratkeun kabagong mah minangka pagerna tumbal nyai mun ibaratkeun kabagong mah pagerna teh tumbal teh jadi urang mah pan eueuh deui puntangandeun teh Iwa nu maha kawasa nu nyiptakeun urang lantaran urang yakin satung kebing langit satang karakning jagat angin Allah nu kagungan moal mati-mati urang digelarkeun ka alam dunya lamun urang teu ditulung dina sagala hal hartina mah lamun urang menta pertulungan kitu oge lamun urang teu inget-inget mah teu menta pertulungan nya duka teh teuing kitu ceuk pamikir kuring mah kumari ceuk Mang Itok geus boga rencana atawa acan Mang Ucin nanya ka Mang Itok pok ku Mang Itok dijawab ya kuring ge satuju ari kira-kira cukup mah nganalkeun tumbal tapi rek merenang at make naon tumbalna atuh sabab aringan sakujur ku jawer kotok jeung anak cau mangalama asana teh moal sieun siluman si suri teh lantaran siluman gede teh lamun nya mah make jawer kotok moal cukup satanggungan jawer kotokna oge lamun rek make cau mangala jigana moal cukup 5 rungkun tangka cau mangalana oge kitu tah ieu mah kuring rek nanya ka Mang Lebe naon kira-kirana tumbal mati lantaran ceuk pamikir kuring Mang Lebe mah geus legok tapak genteng kadek kitu tah cek Mang Itok bari netep ka Mang Lebe nu keur ngahulang ngabandungan caritaan Mang Itok ana ditanya kitu teh para mitra Mang Lebe boh Mang Ucin katut Bah Aok sarua pada ting harulang lantaran can kapikir teuing kudu kunaon tumbalna nu alus sajongjongan mah sarerea pada ngaharulang bae mikiran pijawabeun
ngan Mang Itok nu teu ngilu ngahulang teh. Sing geus rada lida ngahulang pok Mang Lebe nyarita deui bari melong ka Mang Itok. Oh Mang Itok, Mang sapara kanca rumah salah eleh catur ku Mang Itok. Lantaran teh telah pisan, teu kapikir ku Mang teh. Luka kudu kumaha ta carana? Rumah ieu lemur teh. Tah kulantaran kitu, si kayang nyaho sugan Mang Itok boga usul nu hade. Kumaha tak kira-kira carana? Cek Mang Lebe ngaku eleh carita ke Mang Itok. Sedang nu duaan deui teu nyarita tana satuju kana caritaan Mang Lebe. Ari Mang Itok pok ngajawab pertanyaan Mang Lebe ngeunaan tumbal. Nepi ka kitu na Mang Lebe. Nyari sararea geus taluk mah heug bagian kuring nu nyarita. Ari nurutkeun pamangih kuring, ya ieu mah ceuk kuring ye. Ieu lemur teu kudu ditumal. Lantaran nu jadi panyakitna oge urang teh geus nyaho nyata si Suri urang Cikaranjang. Jadi pikeun mulihkeun deui katenangan lemur urang, carana nu hade teh nyaeta nyangkalak si Suri. Ngan pikeun ngalaksanakeun eta cara, kuring moal ngaripukeun batur, malah ka Mang Lebe ge moal. Mang Ucin moal dekomo ka Bah Aok nu geus rempo mah punten bah ye. Tapi ieu rencana bakal dihareupan ku kuring sorangan. Ceuk paribasa, tong boro kudu ngorbankeun tanaga sanajan kudu ngorbankeun jiwa jeung raga. Kuring ikhlas ridho lillahi ta'ala moal kaduhung, moal hanyaka jeung moal arala subaha. Sakabeh nu bakal kajadian rek disanghareupan ku kuring demi katengtreman balarea. Kitu rencana kuring teh. Tah tanggap si Itok ku sararea. Cek si Itok nyaritana pinuh sumanget. Lantaran dina jero dadana geus ngagedur seuneu ceceub ka Basuri. Sajabat ti kitu Mang Itok geus boga tanggalan nyaeta Ratu Siluman Maung. Ari nu tiluan teu bisa nyarita deui lantaran asa beakeun piomongeun ku Mang Itok. Tiluan nanangan saukur ungut-ungutan. Jiga hulu kuda rengong nu keur manggung. Mang Itok nyarengeh seuri leutik nempo nu tiluan ting harulang teh. Manehna asa meunang lantaran kakara harita bisa ngungkulan carita boh Mang Ucin, boh Mang Lebe katut Bah Aok. Da biasa nama Mang Itok teh tukang elehan atawa lamun dina caritaan teh ngan saukur bodor wungkul. Ari ayeuna manehna jadi nu boga lalakon alias sinatria. Para wargi sadaya. Ieu mah Mang Itok. Oke jadi nu boga lalakon lah. Emang jaya baheula keur leutik lamun dina naon teh kokoboyan teh yang jadi penjahat. Jadi penjahat bandel. Mangga urang teraskeun. Sanggeus rada lila saeutik pok Bah Aok mimiti nyarita deui. Oh Jang Itok. Oh nya ari kitu mah abah teh ngarasa bunga. Bunga amarwata suta lamun bisa nginjeum kecap dalang teh mah nyata bunga kagiri-giri. Ari sabab Jang Itok geus boga hiji pamadegan nu kacidahadena pikeun ngabelaan urang lemur Cihanyuang. Kusabab kitu abah mah teu bisa kukumaha deui kajaba rek ngilu ngadoakeun we sang Kanjang Itok salamet tur ganjang hasil nu bari ngajalankeun tugas. Sakitu ti abah mah Jang Itok. Da sua bangsa jampe pamake segala rupa geus aya di Jang Itok atuh. Segala rupa meureunah pager-pager geus sayagi Jang Itok. Pakarang-pakarang nya kitu keneh Jang Itok geus siap. Santeuna teh jelema balik ngumara dina jero saminggu asruk-asrukan kaleuweung angker jeung sajabana. Santeuna we meunang peperanian meureun pikeun ngalawanan Bah Suri kitu ta. Cek Bah Aok mere sumanget ka Mang Itok. Atuh gancangna carita ku Mang Ucin disambung ngilun ngarojong ka Mang Itok. Nya Tok. Kuring ge ngan saukur bisa milu ngadoakeun we ka Itok teh. Lantaran jigana bae ari mantuan ngalawan jalma nu ngingus siluman mah moal bisa kuring teh. Lantaran boro-boro ku siluman kareku ku samak oge geus ieun kuring mah. Pan aya kajadianana kuring diudag-udag samak. Kitu nu matak ge. Mang Ucin ingeteun deui.
karena kejadian nuges kaliwat basa diudag-udag kuririwa lulun sama. Atuh Mang Lebe ngadengi Mang Ucin nyebut-nyebut samak teh. Cakakak seuri menilelengakan siga nu bungah naker. Malah bah aok ge kabawakeun seuri. Lantaran inget deui kana dongeng lalampahan Mang Ucin jeung Mang Lebe ngan Mang Itok teu ngilu seuri teh lantaran teu nyahoeun mimitina eta carita. Edas. Nakuna naon manusia teh sareuri teu pupuguh ieu teh? Yeuh, Mang. Mang, bah, yeuh. Areling deui teh. Tadi nyararita kawas nu keur nyaniwara ayeuna seuri teu pupuguh. Nyang serikeun kuring naon ieu teh? Cek Mang Itok bari rutret kanu tiluan. Kanu keur saleserian menit peting cakakak. Ngarasa bungah taya papadana sigana teh. Kitu kaayaan eta nu tiluan teh. Ari nu ditanya para mitra sadaya nu tiluan teh malah mating-ting cakakak tuluy. Aduh, Mang Itok. Kuring mah lain keur nyaniwara ieu teh, tapi lamun kuring inget kana samak, lah sok inget kana lalakon kuring jeung Mang Lebe, kieu dongengna teh tok. Cek Mang Ucin bari darak-dak ngadongengkeun lalakon waktu diheureyan ririwa Nyerustia. Barang Mang Ucin geus tamat nyarita, cakakak Mang Itok seuri siga nu bunga sarta tuluy nyarita. Disangganya Mang Ucin jeung Mang Lebe. Barorangan kitu geuning. Pira aku ku samak sagulung sieun. Atuh komo meureunnya lamun ku 100 gulung samak tah. Wah, pimanaeun meureun basket ngacir teh. Sigana mah bujur ge dipiheulakeun meureunnya lumpat teh. Kabina-bina ceuing Mang Ucin jeung Mang Lebe. Cek Mang Itok bari ditungtungan ku seuri. Pok Mang Lebe ngiru ngamairan carita. Rumah sak Mang teh borangan hari teh Mang Itok. Kusabab da kumaha atuh da sieun mah tetep sieun. Geus ya Mang Itok tong nyaritakeun nu kitu era Mang teh. Ayeuna mah kulantaran ngobrol nu penting geus beres. Waktu geus kacida beurang sarta diu kacida cangkeul. Kulantaran kitu babadamian teh urang pungkas we heula. Ngan samemeh ieu riungan bubar, Mang atas nama nu tiluan ngahaturkeun rebu nuhun ka Jang Itok kana perhatosan di Jang Itok sakitu we. Cuma urang balubar atuh. Cek Mang Lebe bari jung nangtung dituturkeun ku Mang Ucin jeung Bah Aok. Atuh geus kitu mah leos we barali ka imahna sewang-sewangan. Nu tinggal ngan kari Mang Itok nu keur nyang hunyar lamar bari ngome jangot. Para mitra, gancangna carita. 3 poe ti harita di lembur Cikarancang. Bah Suri jeung pamajikanana keur ngobrol paduduaan di imah nu teu beda jeung saung. Lantaran Bah Suri can wakanyeun deui imah ti saprak imah nu heubeul diburak bari ku angin puyuh. Dina eta obrolan pok Bah Suri mimiti nyarita. Kunaon nyari si Itok? Geus 3 poe can datang keneh bae teh. Cilaka ieu lamun teu datang teh. Mangkaningan si Itok nu diandalkeun ku urang teh. Ari maneh teu meunang deui keur gantina, ceuk Bah Suri nanya ka pamajikanana. Pok pamajikanana jawab. Rada morongos lantaran keheuleut. Hih, ari Abah. Kuring deui atuh. Cik Abah usaha nu bener sakali-kalieun mah ulangan ngandalkeun kuring bae. Lantaran geus kawajiban duaan. Abah mah hayang ngeunahna wungkul segala rupa teh. Cek pamajikan Bah Suri bari tuluy jamedud. Puguh Bah Suri jadi amak kapegung pok ngomong deui. Wah, naon ari maneh ditanya sabener-bener kalah ka ngahareng. Ari Abah mah lain rek ngandalkeun maneh, tapi nanyakeun ka maneh. Nah boga deui keur gantina atawa henteu? Sajaba si Itok teh. Lamun teu boga hartina urang kudu buru-buru usaha deui nu bener. Bisi si Itok teu hasil, kitu maksud kami teh. Lain rek ngandalkeun maneh. Cik atuh ulah ngajak pasea sakitu keur bingung teh. Panyaho sorangan urang dina kaayaan bingung. Cicing dina saung nu sagede pelok kieu. Cek Bah Suri bari molotot ka pamajikanana. Nu sarua keur pada-pada molotot.
atuh jadi silih polototan si ganorek gelut. Bilam sini ngadenge Basuri nyarita rada heuras. Pok ngajawab sarua tamah heuras. Memang kitu kaayaanana para wargi sadaya. Lamun kulawarga hartos nama. Teu bisa silih simeuhan mah. Ieu kaayaanana. Dina heuras teh heuras juanana. Seuneu dilawan ku seuneu para wargi sadaya. Jadikah walah ngagedur atuh. Abah, lamunnya abah rek tanggung jawab, kanu jadi pamajikan, naon hesena si Itok disusul. Lamun si Itok can datang tipanya bawa anana, bawa ka dieu anakna atau pamajikanana. Teu diparabkeun si Itokna ge sarua bae. Prabu Anom mah diparaban budak ge da moal burung daekeun. Komo diparaban budak leuwih untung cenah hipu dagingna. Jung ini ayeuna keneh ka Cihanjuang. Lantaran engke sore Gusti Prabu pasti ka dieu. Cek bilam sini marentah ka Basuri bari tutunjuk. Pepeta para wargi sadaya meni bentik-bentik we. Curugna teh balas nunjuk. Basuri ngarenyag nempo pamajikan jadi galak. Terat-terat tisasari jadi kieu da baheula mah sabaran. Dicarekan di polototan teh ngeluh tapi nah ayeuna di polototan kalah kanyangangan. Pok Basuri nyarita tapi teu sarua nyaritana leuleuy ka Wasasari. Oloh. Oh nyati mana manehnya ho. Lantaran biasana oge lamun Gusti Prabu rek ka dieu sok ngabejaan ka abah. Pan abah mah teu nyaho, ira ngabejaan ka maneh. Cek Basuri rada kageteun. Lantaran tara-tara tisasari pamajikan nyaho kana rencana Prabu Anom. Ari bilam sini pok ngajawab. Penting tadi kami ngimpi. Cenah kudu buru-buru neangan keur hakaneun poe ayeuna kitu tah nu matak abah. Urang kudu gura-giru teh. Jaba bilam sini nerangkeun pamanggihna ka Basuri. Pok Basuri kacida ngarasa kagetna. Ngadenge caritaan pamajikanana pok nyarita deui. Bu, cilaka lamun kitu mah atuh. Urang kudu buru-buru ikhtiar neangan keur nyadiakeun Gusti Prabu. Keun kami rek indit ayeuna ka Cihanjuang. Rek neangan deui si Itok. Sok pang neangankeun gaet abah rek dangdan heula. Cek Basuri bari terus nangtung, terus ngaleos ka kamar. Ari maksudna mah rek disalin ku baju paranti nyaba. Ari pamajikanana para mitra sadaya leos ka dapur. Rek neangan gaet pamenta Basuri. Lantaran Basuri teu tumaneun mawa bedog nu panjang, karesepna gaet. Sajabati ringkes teh teu kudu mamawa deui. Teridu mamawa deui. Gancangna carita. Sanggeus sagala tarapti. Leos Basuri ningalkeun imahna nu dimaksud rek ka lembur Cihanjuang nepungan deui Mang Itok. Basuri leumpang meninga gedig. Bangun rusuh naker malah salila di perjalanan estu teu luak teu lieu. Lamun kaparengan aya nu nanya cukup ku diaje nunjuk bari tetep ngagidig leumpang narurusuhan. Sakabeh tetangga nu kabeneran tepung di jalan ngan saukur bisa gogodeg bari kukulutu sorangan. Sedeng Basuri mah teu loba pikir jongjon bae leumpang. Dina jiwana geus sumaramah pangaruh siluman buta hejo. Nu jahat alah batan maung lapar. Getihna geus panas malah sakabeh rasa kamanusaanana geus musnah. Kabeh kakubur ku pangaruh dunya barana nu geus ngalindih diri Basuri. Teu kacatur deui di jalana. Sanggeus kira-kira 2 jam Basuri lumampah. Serog Basuri nepi ka lemur Cihanjuang sarta teu loba pikir deui. Terus muru ka imah Mang Itok. Sadatangna ka hareupeun imah terus ngetrokan panto tarik pisan bari gegeroan ka Mang Itok. Itok, araya maneh? Buka panto atuh ye abah rek nganyang Itok. Cek Basuri ngagedoran panto jiga anu gelo. Puguh we atuh Mang Itok keheuleun. Ngadenge aya nu gegedor teh. Mang Itok nu harita kabeneran keur ngomean rorodaan anakna kacida nafsuna. Kalayan teu loba carita dipeleuwer bedog nu keur dipake ngarautan awi dibalangkeun kana panto. Hiu bros bedog teh. Nembus panto meni parat. Congona ampir-ampiran keuna kana dampaleungeun Basuri. Nu keur ngadedetkeun panto negebeg Basuri ngarenyag. Sataker kebek. Basuri pias nempo kaayaan kitu sajongjongan mah colohok bengong teu bisa nyarita. Getih nu tadi ngagolak siga nu eureun.
atuh banget nu tadi berem ngadadak jadi pias ngajanteng we hareupeun panto teu beda ti arca kabur pangacian muncek basa tayu basa cek basa Dewa Pramitra. Ari Mang Itok sanggeus maledogkeun pedog kidik ngadeukeutan panto. Kalayan teu loba carita berai panto dibuka disakalikeun. Barang breh tetela pisan di luar aya Basuri nu keur ngahulang. Gantawang Mang Itok nyarekan teu bubugu. Suri. Ari sia waras henteu ha? 13 kinten sia mangetrokan panto teh. Cik make polo atuh pagawean teh. Ulah kawas polon kalakuan teh. Ai dedegan sia geus kolot pangawakan geus cuet ka hareup ai kalakuan jiga bolon sabalahan sia. Rek naon sia los-los ka dieu ha? Cek Mang Itok bari ngajega nulak cangkeng dina lawang. Panon polotot beureum huntu kekerot nahan amarah. Atup uguh para mitra. Tumrapna ka Basuri reuwas lain bobodohan. Bakat ku kaget jajantung ni asarek murag mun geus asa teh mah. Sanggeus melong sakedeung ka Mang Itok. Pok Basuri nyarita bari unur-unuran sieun katinggang ku panon Mang Itok nu bolotot. Lantaran panon Mang Itok molotot jiga nu hayang kaluar kabeh. Oloh. Ulah kitu Tok. Ulah kitu teu hade Piraku kasemah popolotot kawas nurek nagih. Apaan abah teh sobat Itok ti bari teh oge. Piraku Itok teu inget. Cek Basuri bari awakna rada ngadeg-deg. Lantaran keuheul nu dibekal ti imah keneh. Tetela disampakeun ku nu ngambek. Puguh Basuri ge ari nafsu nama meninga kedur dina jero dadana. Tapi manehna nyabar-nyabar maneh heula. Teu buru-buru ngambek. Ari Mang Itok nempo Basuri kitu lain leuleuy tapi kalah beuki galak. Pok nyarita deui bari turun kana golodog. Montong ngaku-ngaku sobat sia Suri. Aing mah teu gableg sobat ka manusia. Model kitu. Sia mah manusia teh teu gableg rasaan sia. Sia mah teu pantas disebut manusia. Lantaran ngan pagugna wungkul sia mah manusia teh. Tapi nu sabenerna mah ngaku-ngaku boga ngaran Suri teh siluman deuleu. Nu karesepna ngahakan manusia. Nyerep getih manusia. Nya sia pisan jalmana nu tukang nyeseup getih batur teh. Sia pisan mangklukna disebut lentah darat tukang nyerot getih jalma miskin. Dengekeun ku sia Suri. Dengekeun ku sia, ku gegebir sia Suri ya dengekeun. Aing teu rido imah aing kaincakan ku maneh model sia. Sajabat ti kitu sia montong boga rasa pangbeungharna. Montong boga rasa panggagahna. Montong boga rasa pangkawasana. Aing pilawaneun sia. Aing nu bakal ngawejak awak sia. Hayo sia, geraniangan tempat dulu Suri. Urang tarung patutunggalan. Urang nyekel sabuk bilang tatu. Hayo sia. Cek Mang Itok para mitra semaru dimolotot atuh. Para mitra sadaya. Ningali kaayan kitu Basuri nepi ka ngeleper para wargi sadaya lantaran Itok ngamuk luar biasa ngamukna. Kumaha para mitra sadaya jawaban Basuri. Sabada ningali kaayan Itok nu ti popolotot luar biasa molototna, lir panon nu rek nolol ceuk paripaosna. Ke sing sabar Tok. Montong sabar-sabar sia Suri. Ye, aing pokona mah ti menik ieu detik ieu teu hayang papangi jeung sia. Kecuali lamun tarung. Sok, tadi ge ku aing ditangtang sia. Ek neangan tempat nu mana? Hayang nu lega di mana? Hayang di alun-alun hayu. Sia, sok sanajan sia rada badage ku aing ngolik tarajean sia. Sok. Hayang di jero imah. Hayu. Pokona mah tarung jeung sia. Montong hayang di aku di jero imah sia.
mending urang di pakalangan tempat tarung. Cek Mang Itok bari jerut turun tina golodog kana taneuh. Terus ngabadega nulak cangkeng, bari molotot ka Basuri. Sedang Basuri masih keneh can wani nemongkeun amarahna. Pok nyarita kalayan tetep siga nu ambak siga tadi. Ulah kitu, etok cek Abah ge. Lantaran kadatangan Abah ka dieu teh lain rek ngajak basea, tapi rek aya badamikeun ngeunaan pamenta Abah bareto. Tak kitu pamaksudan Abah teh. Cek Basuri tetep nangtung dina tempatna. Tapi sanajan ari kitu waspada mah aya malah geus taki-taki bisi Mang Itok ngarontok. Ari Mang Itok ngadengan caritaan Basuri cakakak seuri meninggal gak-gak. Tapi lain seuri bunga ieu mah. Seuri sote ngahaja ngarah Basuri beuki soak. Beres seuri pok Mang Itok nyarita. Suri. Montong pura-pura pilon sia. Montong pura-pura bloon sia. Lantaran sakabeh kalakuan sia ku aing geus katohyan. Sakabeh kalakuan sia ku aing geus kanyahoan. Lamun sia teu wani glucing aing, sok samat silo kawisesa. Nu ku anjeun dipunyung-punyung, nu ku anjeun dipuja-puja. Ku aing raja siluman buta hejo tukang akan manusia rek dirak-rak sia igana. Ek diala sia matana rek dijieun bal bliter deuleu. Sihungna bakal dijieun padudan. Bukna rek dijieun sapu. Sok sia. Ek dipake main bal deuleu matana ge. Jeung babaturan aing. Sok siap sia Suri. Urang tarung kalayan satria jeung aing. Cek Mang Itok. Bari teu weleh dipopolotot. Panona burial buncelik. Nempoan sakujur awak Basuri. Tidampal suku nepi kana sirah Basuri. Sedengkeun Basuri ari ngadenge caritaan Mang Itok. Menjabit-nyabit ka Prabu Anomlo kawisesa teu burung nafsuna ngaburia. Hampir-hampir teu kawadahan. Kalayan teu loba de pikiran pok nangtang ka Mang Itok bari nurutan ulak cangke. Oh, Itok. Kadatangan aing ka dieu teh memang bener deuleu. Sanyana wa sia teh rek diparabkeun ka buta hejo sia. Kalayan pikeun yang kelak manusia sasiki mah aing ge bisa. Teu kudu nginta bantuan ka Prabu Anomlo kawisesa, sok maju sia tok. Sanajan aing geus kolot ge sia da awak sia mah moal burung diragem jeung baju-bajuna. Urang tarung patutunggalan sia. Silih ala nyawa, silih petik ati, silih rakak iga. Sok sia urang silih ukur wawanen. Aing geus sayagi pikeun neuk-neuk beheung sia deuleu. Jauh Basuri teh eleh galak dina nyaritana. Ari nafsuna geus bijilna mah. Mang Itok menibungaheun. Ngadenge Basuri nafsu da eta nu di anti-anti ti mulana. Eta nu dipikahayangna. Atuh gero ngagorowok nyalukan pamajikanana nu tita tadi ngadempes we di dapur. Bari ngadengekeun nu pasea. Bilani teu wani nyampeurkeun kanu keur hoghag. "Euy, Lani. Ade sagadeng euy." Cek Mang Itok bari ngalieu ka jero imah. Bilani teu dua kali dicalukan terus nyampeurkeun bari nyarita. "Ya naon Kang Itok?" Jawab Bilani bari melong ka salakina. "Lani. Euy, kami rek ngamimitian ngawaras si Suri. Buru-buru init pangbejaankeun ka Bah Aok, Mang Ucin jeung Mang Lebe. Sarta lamun perlu sakabeh urang lemur bejaan euy. Buru laksanakeun." "Oh, kitu heuk atuh kukuring rek dibejaan kabeh." Cek Bilani bari leos init. Muru imah Mang Lebe nu pangdekeutna. Geus kitu kakara kanu sejen, ari Mang Itok pok ngomong deui ka Basuri. "Suri, montong di dieu euy tarungna euy. Lantaran di dieu mah hareurin moal sugema silih beubeutkeun. Di ditu dinu Legayu." Cek Mang Itok bari nunjuk ka hiji palataran anu memang laluasa pikeun gelut duaan. Lantaran eta teh paragi alulin barudak salalemur, lamun sok main bal nya eta kuba nu dijieun dina jeruk bali teh. Ku Basuri pok dijawab. "Hayu lah. Aing mah di mana-mana ge moal burung agugu. Boro-boro gelut di darat sanajan di lautan ge aing mah wani. Gelut di awang-awang ge wani samun bisa hiber mah." Heueuh. Ti mimiti rahasia nyaho lautan ri lah. Da sainget aing mah sia teh boro-boro nyaho di lautan. Mani ge tara sia mah. Tapi teu naon hayu urang tarung buru-buru. Cek Mang Itok bari leos init muru ka palataran nu rada lega.
Basuri teu cicingen gancang nuturkeun panderi. Bareng jeung ngarigidigna dua jago para mitra. Ngagaridigna bener ngarigidig. Ngagaridigna dua jago. Nurek tarung patutunggalan cek paripaosna marbutkeun umur. Rek silih begalan pati. Silih arah nyawa, silih rak-rak iga. Nya eta rek sami-sami ngadu kapelitan dina tarung patutunggalan tea. Malah mah teu cicingeun para wargi sadaya. Bareng jeung eta teh ti sakuliah lembur Cihanjuang rabul jalma-jalma nu lalajo. Lantaran dibejaan ku Bilani, sakudu diteang ku Bilani kabeh geus daratang marawa balad. Atuh puguh ngadenge kitu mah. Resep jalma teh lir pertandingan Muhammad Ali we pertandingan tinju. Cenah batur mamayar, cenah mahal, ieu mah hayo cenah kudu gratis. Da tuh jelema mah para wargi ku hiburan mah nu gratis mah daek wae. Tong bro diayakeun tarung model si Itok ngalawan Basuri sanajan aya pertandingan ngadu bagong gitu. Tawa anjing diadu ge pada ngarariung gitu para wargi karena hiburan. Duh. Harita bah awak lempang ngagidig dituturkeun ku Mang Ucin bari marawakoh-koh tina awahing ku hayang tarikna nyurakan. Lantaran ngandalkeun ti koro matak peura cenah. Barang Mang Ucin ngareret ka palebah Mang Itok jeung Basuri nu keur ngagaridig. Bok Mang Ucin nyarita ka bah awak bari noea ti tukang. Bah, tinggali nu rek tarung mending ngagaridig gitu. Kutan kitu nya dedegan nu disebut Basuri teh. Kakara nyaho kuring mah. Kumaha Cin? Da bage sarua ca nyaho ka si Suri teh siga kumaha dodongesna. Oh itu bukan nuturkeun Mang Itok. Ya Mang Ucin bari nuduhkeun ka palebah Mang Itok jeung Basuri. Pok bah awak nyarita bari ngaraneg heula leumpangna. Uluh nya geuning kasep kene. Kasep abah jeung si Suri mah nya. Anjingana teh gagah Cin. Manusia dedegan kitu mah lantaran jangkung badag awakna. Rek wadeun kitu si Itok ngelawan teh. Wah, nya urang tanggap we ku urang bah. Yang nyaho we, nah bener henteu ceritaan Itok teh nu mangkukna. Panyaritakeun mun dibangun ludeungna keur Itok teh. Nya urang mah urang ngetes we kana ceritaan Itok. Da tiba heula ge urang teh teu percaya ka Itok teh. Cek Mang Ucin bari rada nyurungkeun bujur bah awak sangkan maju. Ari si Abah nyarita deui ka Mang Ucin. Oh bener Cin. Oh nya urang saraksiane ku urang sarerea. Hayu bisi teu ka bagian tempat. Urang teh urang panghareupna tu geuning si Itok geus asup ka pakalangan. Wah, rame geura ieu mah. Nyar-nyar piatoheun, hitung-hitung hiburan. Geus lila taraya ngadu bagong, ayeuna ngadu jelema ieu resep mah. Resep meureun ieu. Ngan salepri nanya. Cek bah awak bari keprok sorangan. Bangun bungah pisan rek lalajo negelut. Mang Ucin ka cida bungahna malah pok nyarita. Oh nya isu alepri mah bah. Tong make lepri sanu eleh ngelehan maneh kitu geus. Ngereh lumpat ciga. Teu kudu make lepri sagala eta mah. Mau make lepri mah teu kaci atuh. Oh nya. Kokoh sina dia radu. Sina silih teungar. Sina silih rak-rak iga. Pantes rame euy pasti. Ya pasti bah rame mah. Piraku teu rame. Lantaran si Itok mah tukang moro, ari Basuri pan boga ajian buta hejo, cenah manehna teh. Geus kitu mah para mitra. Jep dengar omong deui. Mang Ucin jeung Bah Aok lelempang rurusuhan. Muru kapalataran nu rek dipake tarung ku Mang Itok jeung Basuri. Nu lalajo meuni geus ngalingkung di sakurilingeun pakalangan. Hampir kabeh tinggal rendeng ngarobrolkeun jeung baturna. Sedeng Mang Itok jeung Basuri geus pahareup-hareup. Bari silih polototan ngan samemeh tarung pok Mang Itok nyarita ka Basuri. Suri, sabar sakedeung euy. Memeh tarung aing rek nyarita heula ka babaturan aing. Cek Mang Itok kalayan teu ngadagoan jawaban terus malik nyang hareup ka bah nu lalajo. Geus kitu pok Mang Itok biantara heula. Sorana ngahajar da tarik ngarah kadengieun ku sarerea. Para wargi sadaya, kadang warga Cianjuang samemeh kuring mimiti silih gitik jeung si Suri. Kuring hayang ngadalkeun heula sakabeh isi hate ka para wargi sadaya. Demi kuring wawanian tarung ngalawan si Suri urang Cikarancang lain rek ngajago. Tapi kajurung kurasa tanggung jawab hayang ngilu ngurus lemur ngajaga desa tina gangguan manusia jahat. Salajengna kuring hayang ngajelaskeun ka balarea.
yen manusia nu ngaku ngaran Basuri lain sobat kuring, tapi sabalikna musuh. Lantaran sanyana Basuri musuh kabuyutan kuring ti baheula mula. Tah kulantaran kitu, kuring ngen tadi saksian. Kusadayana lantaran ayeuna pisan kuring bakal nyoba-nyoba ngajajal pangabisa Basuri. Sajabati kitu, bilih para wargi aya keneh anu teu acan uninga ka ieu manusia. Tapi pisan ye nu jadi bibit rurujit bibit berbitna nu ngajadikeun lemur urang teu aman. Sajabana deui kuring geus ragrag kecap ka para gegedug lemur Cihanjuang nyatuna Mang Lebe, Mang Ucin jeung Bah Aok yen nu bakal tandang makalangan ngalawan ngala nyawana manusia nu bilu kasiluman kuring sorangan jalmana. Lain kuring janji dina yang hareupan ieu manusia moal ngenta tulung ka sasaha, rek pait, rek beuheur, rek amis, rek asin, ieu manusia rek teureui sorangan ku kuring. Tah kulantaran kitu dina ieu kesempatan kuring rek amanat ka sararea lamun diparengkeun kuring bobor karahayuan katitih pangarti kateter jajaten ku si Suri samemeh kuring ngagoler paeh atawa ngalungsar jadi banusan alatan di ala nyawa ku si Suri buta omat ka sararea pangmiarakeun anak kuring si Kulub. Ari inungna mah pek we lah kawin deui sakitu amanah ti kuring. Mangga saraksian ku sadayana kuring rek tarung. Wargi sadaya emonya yang seri. Dasar si Itok kelakuan teh minculak di batur. Cek Mang Itok nutupkeun carita ger di tema kuno surak. Mun mata katorekan malah mating saruit segala rupa. Jiga-jiga nu lalajo wayang kalawan disusul kuno nya tinggorowok patarik-tarik. Nyakseni lah kuring ge. Cenah meni reang malah Mang Ucin meni pakupis nakolan kohkol. Puguh kaayaan leuwih rame keur surak asa dikomanoan ku kohkol para mitra sadaya. Atuh puguh meni dur-dar surak teh luar biasa lir anu tarung gegedean bae. Para mitra kaum dangu, atuh puguh dina kaayaan kitu teh pikeun Basuri menerep keuneuk rai pias. Beungeut keuneuk lir beusi atah meuleum nanakeun ka amak nu luar biasa. Pok ngomong jeroning hatena, "Teh lah kurang ajar si Itok teh. Hati-hati sia Itok. Aing kapaksa kudu ngaluarkeun di ilmu kadugalan zaman keur ngora. Rasakeun sia Itok." Cek Basuri dina jero hatena, kaayaan Basuri kitu teh kagambarkeun dina beungeutna. Ngadadak robah jadi keuneuk lir beusi atah meuleum. Atuh Mang Itok nyarita ka Basuri. "Suri, geus beres euy mapatkeun jampe paeh teh. Atawa acan. Lamun geus beres hayu urang mimitian tarung sia." Cek Mang Itok bari rengkenek masang kuda-kuda niru jawara nu rek tandang. Sedang Basuri ge gancang singkil ngagulungkeun leungeun baju. Ari gamparanana beleueur dialungkeun ka nu rada jauh. Bari masang kuda-kuda pok Basuri ngajawab soranga keterpat campur jeung nafsu. "Itok sia. Teh kudu tatanya sia soal kitu mah. Ka aing deuleu. Geus siap siaga aing nyang kalak sia deuleu. Hayoh tarajang aing. Mun nya sia wani deuleu." Jawab Basuri bari mureleng ka Mang Itok. Atuh puguh Mang Itok rada reuaseun nempo gerakan Basuri. Lantaran Mang Itok geus nyahoan Basuri keur ngorana teh lain pamuda ata-ata atuh. Tapi kungsi nyaho boga gelar jawara. Jelema masagi dina ulin silat, jago ka mana-mana kawentar kajana pria. Malah batur salemur ge teh nu mahi ka Basuri mah. Tapi sanajan kitu ge, Mang Itok teu galider gerakan Basuri nu matak ngabingungkeun ka jalma nu teu ngarti ulin silat. Ku Mang Itok mah teu dipake bingung. Malah kalayan teu loba carita pasangan Basuri ditempel parang pereup aduh srog suku katuh Basuri maju salengkah kalayan teu kanyawan jo hiuk cekok punuk Mang Itok kabeunangan gero Mang Itok ngagero. Aduh kurang ajar si Suri. Mentu ngabongohan sia gelut mah euy lah. Hayo maju deui si Suri lah. Cek Mang Itok bari ngarampaan punuk cakakak si Basuri seuri bangun nikmat. Itok cenah jago sia teh. Tapi naha karek sakitu geus ngagero ha. Eta mah kakara diusapan euy.
sok maju sia daing mah tita tadi geus siap dulu jauh Basuri bari mureleng ka Mang Itok tuguh Mang Itok meni rempad-rempo ditangtang kitu teh manehna ngarasa miris lantaran teu bisa silat tapi sanajan kitu ari sumanget mah tetep ngagedur teu pareum-pareum kalayan teu ngalobakeun carita surudut Mang Itok narajang ka Basuri ku peureupna atuh puguh para mitra serangan nangan saukur ngandalkeun tanaga wungkul da puguh teu ngarti kana unak usuk ulin silat puguh we ngeunaheun pikeun Basuri mah kalayan teu kudu ngarobah kuda-kuda kap peureub Mang Itok ditewak terus ditarik dibawa kana dadana sanggeus deukeut tuur Basuri ngajul dada Mang Itok gero Mang Itok ngagoak mata kuatir aduh kurang ajar sia aduh gelo sia Suri bro Mang Itok namru bari jiga nu mengi para wargi sadaya nyekelan dada meni asa bejad Basuri bunga deui bari nempok ka Mang Itok ngarumpuyuk teh pok ngomong deui bari manehna maju rek ningang ka Mang Itok ngan hanya ka waktosna kabudese cekap deui ka dieu heula enjing urang teraskeun dongeng enteng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileuksa Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun sareng deui para wargi sadaya ti anggalna ge ku Mang Jaya disebatkeun bilih nu kasabit nami kasebat tempat hartosna mah teu dihaja para wargi sanes ngahaja nyebatkeun nami para wargi sanes mung ieu mah mung sakadar kalersan wungkul kitu dari ngadongeng teu make ngaran pek rek kumaha para wargi ayeuna si anu gelut jeung si anu tarung barang si anu maju si anu nah, pan jadi awon awon kadanguna para wargi ditu diantawisna bae atuh para mitra sadaya ieu dongeng ge mung saukur karangan wungkul sawangan lah fantasi gitu anggap fatamorgana para wargi sadaya